nyalira awalnya kumaha dah abang. Abdi kita tadi milarian abdi kita terus di ditu. Pada dia nyalira teh katingalnya nyalira abdinya. Mohon Tinggal secara lahir nyalira. Padahal sudah aya cai, aya alam, aya ieu kan ieu teh sami makhluk hidup. Nah, kitu nya. ieu abdi tos didinya tah. Katakeun sawah tah eta nah cai teh aya irangkan sawah lah gitu ya teh. Jadi sadayana cai anu ngalir teh di kana sawah Kang Arif kan meureun. Nah eta abdi teh. Sudah apa? Nah, aku mah gitu. Apa ada berat apa? Dapat yang gancang subur ya Kang Yanjan. Ya gancang subur kana Kang Arif, kana abdi pangeun teh ayaan mah subur. Pokoknya atuh mah lain bejaan teh. Aing mah urang untuk pentingkeun diri sorangan. Naon teh ngali itu. Bebarengan aing mah. Nah, itu pemirsanya saupamina heueuh tadi teh bang pokok cai dilap benernya kadinya geuningan tadi teh tukang gantian teh urang teh digeuingkeun deui tah eta panggeuing geuningan urang teh kudu sama segala rutina teh silih bantosan tong salira Itu jadi ayeuna tos di luhur mah biasana hilap kana dihanap sapertos Kang Arif saya tadi itu dong kemarin. Leres kaya Padahal mau anu di luhur poe teh anu dihanap. Sok mun sawah abdi teh aya dihanap. Tukang Arif rugrug meureun. Tah, biasa gitu. Jadi tos di luhur teh kadang mah kalau dihanap. Jadi kudu mikanya alam teh siga urang mikanya diri sorangan. Tah, katanya. Lamun geus boga rasa kadinya mah urang teh semena-mena. Ini mah urang ieu mending ge urang ngaliwat abdi di luhur. Heeh, rencengan lain gitu. Ya, ayeuna urang ngaliwat engke urang teh ngalinya ngaliwat apa mah. Ngaliwat nu ti Sunda teh.